Non iya. Aduh. Itu masuknya dari mana? Aduh. Si Ujang. Nama si nyelap di dia dengan Ujang. Nah deh ya Mang. Oh, ngalungan lauknya iya mah Galata mah ho, Galata mah di alungan lauk. Persiapan jeung isukan. Aduh Gusti nu agung. Non ieu rudal pertama yang melewati Bandung. Aduh. Rudal teh di Iran ho, nuker perang teh. Iya, Jamal gelo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube Mang Topret Prepet channel. Sanajan ngajerit maradan langit kocak maradan jaga 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orai tak-takan tumbung ke body sletingan. Kumaha para warga tercinta amang ece bapak ibu adik-adikku semuanya secara rehat kita sehat damang alhamdulillahnya mudah-mudahan anjeun sadayana cing dararamang panjang umur dipasihan rezekina anu halal berkah berlimpah cing dilancarkeun urusanana dunia sareng akhiratna nu keur garara we cing dilancarkeun pagaweanana nya mudah-mudahan oge sadayana cing jara di jamaah sukses cing arageng milikna nya amin ya Allah ya robbal alamin. Para warga tercinta seperti biasa Mang Topret akan mereaction video lagi nya video-video unik, video lucu dan juga menghibur kita semua yang sedang galau, sedang gabut, sedang tepara rungguh rarungsing. Oke lah para warga tercinta nu karek dugi kana channel Mang Topret nya tong hilap di subscribe heula nya subscribe terus oke tong hilap di like video ieu tong hilap oge di komen ya komenan we guys ya. Oke lah para wanita cinta tong lami-lami hayu urang langsung mulai we ka video anu pertama. Let's go cikidot. Low. Non iya. Aduh. Itu masuknya dari mana? Aduh. Si Ujang. Nama si nyelap di dia dengan Ujang. Bisa. Aduh. Coba. Ada aja ya. Iya. Nyelap itu budak teh. Oh iya kakinya dulu. Saya mah keluar nah ho. Ya, terus. Awas tangannya. Aduh. Ya. Bisa keluar henteu eta? Pantatnya digeserin, Mas. Ya. Pantatnya. Kayak sakitu eta keluar. Bisa tuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bisa keluar. Maksudnya bisa nyelap di dia sih kumaha ya teh si Ujang caritana. Bisa asup, ani itu bisa keluar. Kumaha caritana eta si Ujang? Ini maksudnya lagi karena naonan asup karena tiang listrik eta teh tiang naon sih eta. Maksudnya asup ka dia teh karena naonan gitu Ujang ulinan teh meni pararugo aya wae maneh mah ulinan teh kok dibantuan ku jama lobaan ho. Tadi bantuan ku jama pirang-pirang dikaluarkeun asup nama sorangan modelnya. Bisa ngasupkeun teu bisa ngaluarkeun ieu mah siga aki-aki atuh ho bisa asup teu bisa ngaluarkeun. Aduh, ayo bisa nyelap gitu geuningan ho. Bisa next lah. Nah deh ya Mang. Oh, ngalungan lauknya iya mah Galata mah ho, Galata mah di alungan lauk. Persiapan jeung isukan. Aduh Gusti nu agung. Si Amang nah meni maneh nu anjlum geuningan. Laukna Amang, laukna nya euceuk. Laukna nu di alungan kana balong lain maneh. Nang maneh nu anjlum kana balong. Hati-hati atuh maneh. Atuh dihandap guys. Loba laukna tuh sia nu dihakanan ku lauk engke kumaha ho. Tokop aya buaya ho, digorogot modeunan. Aduh aya buaya ieu mah. Jika hati-hati lah gara-gara we teh nya. Geus next. Naon ieu si Abah? Abah nuju naon ya Abah? Neangan naon? Aduh Allahu Akbar la ilaha illallah. Aduh. Namun tiba-tiba aya ulah geuning. Ulah kadut eta mah tiba-tiba toronjol sugan teh keur neangan naon ieu si Abah.
Ternyata kenyangan ulah ulah kadut. Maksudnya bisa asup ka imah sih atau ulah kumaha deh. Juga di mana iya imahnya di pinggir kebunnya. Jadi loba ulah teh asup ka imah ulah kadut tekop dipacok ada si abah ker dia teh mana teh. Tiba-tiba mana dipacok kumaha eta kan mata. Beneran Aduh, kade mun aya ulah teh ieu wae geroan Dede Inun mun aya ulah teh yo telepon Dede Inun langsung wae calling ya aya ulah kitu langsung nyamper manehna mah teu da pawang ulah maneh mah dipatok ku ulah ge teu ieu teu ngaruh Dede Inun nice non ieu aduh ih aduh dia bisa marurag gitu gedean teh murag hiji teh murag kabeh ieu mah nya piring MBG eta sakitu loba da geus menang ngaberesan mudahan kumanehna jeung rerencangan ada ditata hiji geus beres kabeh ieu waya balik anu murag hiji murag kabeh aduh si Amang gagal balik ieu mah nya gagal balik atuh untungna eta kosong coba mun aya hakaneuna geus aya makanan MBG na atuh meureunnan dipecat manehna kan dirugi aya bahaya wis next mun ieu madang bismillah heula madang teh itu bismillah aduh geuning kulihat eta daging lihat gitu daging naon sih aduh lihat gitu naon sih eta daging naon eta suka ada daging teh apal mah geuning sempak di kerual diasupkeun kana bumbuna meureunna digalok-galok dihakan ku manehna paingan teuas sugan daging teu dipres tonya anteuas ternyata mah sempak eta digogol-gogol ku manehna sempak sa ieu ya ampun bae jama teh sempak dihakan atuh mudah-mudahan sakajut ieu mah sempakna guys non ieu nah deh Amang nah aduh nah deh si jama nah gelo maksudnya nih jujum palikan di pinggir jalan gitu sih maksudnya naon latihan TNI gitu maknya taruh latihan TNI mamanya ayo TNI mah latihan teh karena susah 1 2 3 1 2 3 2 karena TNI mah latihan teh ya biar aku latihan TNI gitu nih disumpalikan pinggir jalan Ninja Warrior gitu Ninja Warrior latihan Ninja Warrior Ninja Warrior kan tantangan kan iyo hararese lompat ka dieu itu tanaga kudu kuat ieu mah ujat aja mah Ninja Warrior mah jama error latihan jama error ieu mah latihan Ninja Warrior ujat aja pinggir jalan cuma naon ngalah larti aing mah duh kabina-bina teuing jama teh bisa non ieu aduh naon si ieu naon eta masker tanaon sih cetati aduh lain maksudnya naon sih ieu masker tanaon sih ini masker teh kuat ka lihat gitu eta kuat ka didudut gitu di liang irung didudut gitu atuh nyeri boros ini masker teh lihat gitu geuningan ngilangkeun komedo eta
Ada mun tempelkeun dina bool atau didudut-dudut bool sigana tai kaluar hu. Eta ge dina irung meureunnan korong ho. Tai ceuli teh mun tai ceuli. Tai irung teh mun kalaluar hu. Cokop dina bool atau meureunnan tai namun kalaluar eta hu. Na bool atau dudut-dudut bool kitu hu. Cokot ka teas kitu geuningan hu. Aya bae dengan jamaah ayeuna mah ho. Aing garek apal. Masker kuat ka teas kitu nyiksa eta mah heuh penyiksaan ho. Mun kawin-wina jamaah teh. Bisa. Nun ieu si Ece. Orek newak hayam. Aduh. Mending pak gudu berang kitu Ece. Tadi teh awal-awal mengsa wanti-wanti menyah leumpang lalaunan. Kuat ka nagog-nagog leumpang ge meureun bisi kanyahon ku hayam narek ditewak. Nah pas ngajet di kosewang kamu Ece. Langsung kudu berak. Aduh. Hayamna teu beunang aya ge kalangan nyerikeun kana awak sorangan heuh eta suku sigana ieu nya esot patah tulang. Non ieu rudal pertama yang melewati Bandung. Aduh. Rudal teh di Iran nu keur perang teh. Jamal gelo ieu nu nongol. Suganan aing teh nyaan rudal di Iran gitu tapi ka Bandung. Susuganan aing mah nyaan. Mun teh pakjol boleh mun jama huntuna. Bari huntuan teh. Itu si kumaha? Aduh aing. Si zaman nahan. Sama gara lebus wae ngarian video teh maksudnya. Aing jadi liar mikiran geus lah. Sabodo lah rudal rek di luar mah sabodo aing mah rudal bool rudal rujit lah bodo ah. Non ieu Ini ada sedikit makanan buat Tina ya. Aduh. Pasti teh coba sama-sama. Dan maksudnya tembok emas. Tangga ieu emas. Baju emas. Cangcut emas. BH emas. Sangarupa nu aya di imah emas. Nah geuning mere teh kurupuk. Ieu kurupuk bodas. Nu aya di warung teh 2000-an. Mohon kita memberi kepada orang memang harus dengan ikhlas, biarpun sedikit ikhlas. Kurupuk marah. Aduh aing dilanjutkan bisi dosa aing ngomong dah aing ge. Geus lah. Da maneh naon sih? Maneh naon sagala divideokeun. Kitu bae geus tinggal ieu mere geus tong udah videokeun aing. Aduh aing. Liurkeun jama teh. Geus ah. Aduh anjing. Aduh. Aing teh sorangan di tengah wong teh nah geuning FYP-nan. Allah. Aduh, mung nyeuleuh aing mung nyeuleuh paneh wae sorangan ya. Nyeuleuh aing mambong. Aing teh ieu video teh jam 12 peuting. Batur molor aing video konten. FYP na. Coba supir. Aduh. Mana wah aing teh keresep-resep ningalikeun video nu lucu-lucu. Nah, beri nu kieu FYP. Geus lah para wargi, hapunten nya isukan deui nya ngarejeun videona. Kalau FYP nu kieu mumpung aing mambung. Aing jadi buyar pikiranna yeuh. Geus lah para wargi isukan deui nya nyuhunkeun dia hapunten anu ageng-agengna. Panawi aya kata-kata Mang Topre anu ngabunturkeun tara ngabunturkeun atuh nyeredet anu di karong ngabugul kana hulu angin ono-ono kana liang tai yeuh gede hapunten anu ageng-agengna wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tong hilap di subscribe aktifkan loncengna nya mengke urang upload video muncul ka di belanda di araranjeun nya nyantos. Assalamualaikum lah anjing karudetkeun ieu jama mau paeh doh anjing ka FYP. Geus ah next ya. Tong hilap bahagia.